Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikeun ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah, Raden Abdul Fattah, Kiai gede. Cek bapakna Mansur neuleuh di Banten sareuk ayeuna agama. Ju maneh ka Baghdad, tas di Baghdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh didinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga nurun. Syekh Mansur berangkat ke Baghdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Baghdad kurang pati betah, jeung eta teh kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu we. Akhirnya titah ngembangkeun atas nama Banten di Baghdad. Jadi langsung ke Iran. Oh di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, apalagi jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan biada. Penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batina langsung pulang melalui sumur Zam-Zam. Langsung asup. Semenit 2 menit muncul di Cimanuk. Eta teh di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, cai mah teureureureur hampir kabanjiran urang dinya. Ya gara-gara si Mansur. Nagarai kebanjiran. Syekh Mansur diundang deket. Oh, sudah teh baji cek Syekh Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat teh eta wal yatalaqqaf wala yusuna bikum ahada. Balik teruskan ku aing lah. Ya, ku sia dirarekam. Eta eta para di mepes eta kos kitu tah. Heuh. Dan batuna langsung dibalangkeun adinya tak hurufnya na. Cai langsung sah. Hebat Syekh Mansur. Tah, ieu keur carita Syekh Mansur.